Astagfirullahaladzim, sip dan buka pindah teuing. Hei, kan kana eta Spencer nek nakal ditekan. Atuh pantat teh naik galon. Kan kana Spencer. Hari ieu dak motor anak aing kunaon nya ieu. Jauh suaraan ieu, ja motor mah motor metik, motor non bega aya suaraan. Da ieu mah suaraan. Leumpang mah leumpang ieu tapi suaraan naon ieu nya motornya. Weh, ka mana ieu Jaro? Kubu perdana ya, kubu nama karena kemarin pencalonan menang perdana langsung kantor desa. Selamat di bela ya asup kantor desa Jaro. Rusak tananinya. Aduh, aing kudu bawa ka bengkel yeuh. Bawa kanu jago tak kanu ukap yeuh. Halo, Sip. Kamana kitu ro? Pan kamari mau ngomong gas, gaspol. Atuh kalakuan dia mah poro-poro gaspol. Dari gerak ke kantor, nges gerak ka dia. Iya Bapak di jalan yo, di jalan keneh di jalan. Lain eta foto anu dina meja eta fotokopikeun bae nya. Oh, fotokopi. Nges ke ku hansip dipotokopikeun. Sabaraha Jaro? Hayang 5 apa 10? Kayak ku hansip dipotokopikeun. Fotokopikeun bae 5 loba-loba 5 nya. Ku ngaleni ho Jaro. Anu kakarak manggih Jaro doang kieu kopi aya dipotokopikeun eta. Aduh, daki motor kunaon ieu nya. Jauh suaraan ieu. Astagfirullahaladzim, mak jai kenal pot naga dak ieu dikumahakeun ku anak aing ieu motor ieu. Aing dak. Astagfirullahaladzim, ku goblok ya hangsip dak ieu maksud aing mah ieu titah motokopi foto, lain kalah motokun kopi doang kieu. Ku boloon eta mah si eta heuh. Astagfirullahaladzim, orang aing mah motor. Boloon ya hangsip heuh. Hansip, ya mah ku goblok ya mah, kapina-pina teuing. Naon. Kela naon ya kasih wat apa kali wara ieu jelema. Tepuguh-puguh ngasges we dong kebodong kau susuruduk bae naon. Awas ya, masih kere cimanena mah. Cimantan ada sih. Maksud aing mah geus papa yo, titah motokopikeun ieu maneh, lain titah motokopi. Ieu di fotokopi 5 lembar. Masya Allah, dia masih Atuh ngomong ge do betes, foto kopi gitu, kaparung, anu barara kebrek anu aceng, atau di fotokopi kan itu, eta mah fotokopi atau eta kopi. Gas. Ngono mitah nyeun kitu bae ku tebeguk teh kacare kana dahar. Wow, wak kana dahar mah. Tunjang segana soto babat. Atau nggak sih oke sip nang gering bae tulak cangkeng Jepang sakutu pantes tulak cangkeng dari penjara. Ini diuk nya diuk. Dak saha ieu nelpon ieu. Sip tekan bala galang tekan sip. Halo. Geus tenang siap bos, nama siap. Tenang diuruskeun ku Jaro, diuruskeun ka eta mah. Gampang eta mah, cetek. Astagfirullahaladzim, sip dan buka pindah teuing. Hei, kan kana eta Spencer nek nakal ditekan. Atuh pantat teh naik galon. Kan kana Spencer. Masya Allah dia masih buka pindah teuing. Ya Allah mah capek kan dia masih masya Allah mah. Atuh nu bener jeung nitahna anu eces, ieu mah nitahna teken galon. Kan jata. Astagfirullahaladzim, nak masya Allah, kudu ganti hansip ini mah ya. Kudu ganti hansip bisa setruk aing. Alhamdulillah sip ya. Oh, Apa yang menang milik ya, sip menang proyek deh. Wah, jab beureum kabeh tan duit ro, anu hitoan. Iya duit sih sip, ya aya duit ya 4 juta ya sip. Aya duit 4 juta. Gitu. Bagi dua jeung hansipna ro. Senang bae ke dibere hansipnya aku. Ieu jeung hansip ya 100. Ketinya orang noong ke lapangan kali itu noong proyeknya. Iya sip iya.
Kurang ieu duit ieu heulanan ieu beli ke semen bae heulanan 20 sak mah. Tuh, action lah, action. Heeh. Awas siapa ya? Yang penting aya bukti. Pokoknya 20 sak sip gitu. Oh. Gek selanjutnya kayak urang naon deui gitu. Meuli behel tah meuli Melinggis. linggis gitu gek naon gitu. Ayo, Oh. beli batu belah lah. Heeh, gitu. Geus ade semen dalan urang. Oh. Nu bahan awet. Sip. Astagfirullahaladzim, sip duit. Astagfirullahaladzim. Kemana duit dia sip? Asa tadi pendidinya. Ku dia meron. Sok ngalakeun kana hansip naon ge. Aja pan tadi mah dia nggak boleh mae. Hansip atuh jangan kalau meja-mejaan. Ku dia sip, ya ku dia. Naon dia lo? Ku dia, ku dia kumaha ge duit eta? 4 juta eta. Dasar proyek eta nah urang. Tadi ka mana jingnya? Tadi geus ka mana jeung sip eta duit aing mah? Aing Tadi ke hansip pendidinya. melengap papa mah. HP ka mana HP? HP? Oh. Pira aku HP awal duit awal. Juli. Tuyul sip. Oh, tuyul. Wih, motor aing sip, motor. Woi, atuh bener mau naon ieu, cocok ke naon ieu. Pada usuran. Suaran kenal potong isip yo. Ka mana kenal potong? potong? Yo ku anak papa yo. Atuh kenapa tuh berarti motor ieu? Ya, ho. Jauh suaraan ieu. Atuh nguyungkung bae dong kuya. Woi. Lain proyek naon jeung ieu mah lele tanaon nyen bini. Ayo mah anu nyebar di dieu sip, anu milo nyebar di dieu. Ieu namanya penyebaran. Disebut sebar darat teh ieu. Lain proyek ieu mah. Oh, lain. Proyek urang mah kayak tuh gitu tuh. Oh, kagedeng kadinya. Pakai deng ka ditu lah. Lain dia kumaha ieu ro HP hansip eueuh pan. Laju jadi duit kita di eueuh, laju kumaha urang. Boro-boro nak meuli semen. Kalakuan kieu mah ngopi luwak di gulan ge moal doang na. Atuh eta ieu sip. Pan tadi ku bapa mana kita standby di kantor. Belang kitu ge eta di kantor aya tuyulan eta. Teh enak tadi ganti. Enak eta kudu di Rukiah eta kantor eta. Oh, saya orang ka mana teh, Bro? Oh, salah aing. Aing geus nyekelan sip urang berangkat ayo. Nyekelan benar. Aing. Naik naon dia sip kalah turu dia ku polongo. Aing tadi nyekelan. Poin ge lain sekalian kayak aing ayo kok pindah-pindah teuing. Aing. Saya naik nang kalang ngarengkol teh heuy, kasih batanan dia. Pugurogog tadi. Kita tadi ge nyekel anjing. Asa ieu proses ku sering jasa mau naik motor eta celek deui, celek di ragag. Lagi mau suaraan kenal potna ro. Pan tadi geus bejakeun ieu motor oh suara nu kenal potan. Kumaha bawa dibuka meureun ku anak bapak yo. Aduh, teu kawan nyari suku. Saya naik.